hayu. Jalan ke mana? Oh, ke mana we lah ka ditu, abang berangkeun maneh tah we suku teu bareng. Teh sare wae heuh. Oh, atuh da Sampai soalna nih lain mah. Ieu cicing di rumah sakit teh meuni teu geunah. Jenungnya. Heeh, jenung. Anak ulah loba pikiran. Ieu we di rumah sakit teh naneng sare wae. Heeh, keureunan mah ulah loba pikiran. Heeh, ti saperak adian sia ogo ieu hayang teh memil we ka inu jauh jeung. Budak saha? Budak saha? Kan anu adian teh atuh naneng mah nya teh hafal mana. Mana ieu? Dede Meira Putri. Geulis ieu mah. Iya atuh nya kumaha we mama. Mama nama ompong. Sampura nyengir. Ompong-ompong ge iman nih. Lain aya suwe teh ka rumah sakit teh kamari bari ngaganti buntu. Heeh, teu kaburu ieu babarang ganti untungnya si riweuh ai nenek. Aya siga teh rek ganti buntu. Heeh, riweuh kewe lah eta mah belakangan lah. Ini we berjanin heula we. Tah, eta nomor 3 tah mah. Ulah berpikiran wae ame teu geringan. Ento atuh neneng urang mah salaki dek eta deui ge bae urang Eta deui mah naon? puas. Rek jeung neneng ge fek. Ingat Urang mah geus bosan neneng. Lahir urang mah ya sateng teuingeun gitu. Maneh curigaan we ka urang ayeuna mah henteu. Teu aya bae urang mah rek rido we neneng urang mah geus bosan Ulah kitu urang teh ayeuna mah urang sadar. hayang lega urang mah meh loba aya loba pikiran gitu. Udah urang ayeuna mah sadar moal ngalayanan si Mang Edi. Tah geuning eta maneh sadar geuningan. Da maneh geuningan eta geureuneung asup angin. Jadi urang tenang ka urang teh neneng. Neneng tapi meureun maneh mah nya meureun ka urang lamun maneh teh jeung si Edi meureun. Haryanya amanya awe. Anggap we anak sorangan. Adanya maneh kudu nyaho urang awas maneh menpo ka urang rasakeun. Atuh kata maneh ge ka urang kudu bageus. Bager urang mah mun gelo mah da sieun atuh meureunan. Ngayu deui meureun jeung kenal di jeung neneng meureunan. Maneh ulah makabekan deui ka urang. Asa maneh urang mere masalah ka aing we. Moal atuh hariwa aing mah euy komo di dinya keureuneun. Moal tenang nih. Bisa nahan nafsu we. Komo tinggal ieu hareupeun budak. Iya tuh ini anak saya teh maneh cantik begini atuh ih nenek. Dek, Meira kira-kira saya ke tante Neneng apa ke Mama Ija? Aduh, Dede, kamu teh anak saya, masanya ke si Neneng? Pelanggaran kamu mah Meira. Kamu disogok berapa Meira? Neneng, sia anak urang jadinya ka maneh pelanggaran pisan ah. Eta budak teh nyaho meureunna hatena. Urang lain anak maneh. Urang mah Maneh bagus. Neneng. Jadi we anak urang milih maneh. Anak urang saya dicekok kunaon ku maneh? Jadinya ka maneh. Ha, urang mah teh nyekok naon atuh. Eta we milih maneh. Ini golo tuh. Dede, coba jawab. Sayang ke mama apa si tante Neneng? Aduh, udah angger tuh. Neneng, dibere naon? Saya Neneng dicekok ku naon si anak urang? Da urang mah hatena bersih. Hate bersih maneh. Dicekok naon si maneh dikieu-kieunya anak urangnya. Ih, tong dipegang-pegang anak saya ih emas ini. Karek oge akur atuh urang teh. Da eta milih we maneh. Kita anak urang asli anu teh Neneng. Curigaan we namanya. Maneh teh. Sia maneh balik sorangan ah. Hayang aing rarejengan dejeung maneh. Karek ge akur maneh teh atuh. Maneh teh nu masalah teh. Balik kah? Urang merek duaan jeung budak urang. Terus masalah ki dirampok ku maneh. Ayeuna budak urang rek dicokot ku maneh. Neneng menikah cira teuing ka urang teh Neneng. Maneh mah jangan ngahaja. Coba balik. Balik maneh mah nya teu kaop urang kae karek panggih. Ini tas